ngabanguna boh itu na boh ieu na ti hothat pemerintahan urang kiraku rakyat teh kare-hare di dieu teh mongkeun kemanunggalan manunggal antara satria dan rakyat syahak dan sekawajiban oke kumaha nyingkah maneh ngeganggu senjata bahkan nusuk ti koro aja di urang mah kalau bulan bisa ngomong teh bulan siapa sih kumaha lagu bulan siapa sih bulan siapa sih di langit yang biru amat banyak gading sia sakitu ge bisa tuh akal cicing sia cicing sakitu ge lumayan bener Semar salah bagja Abimanyu kaula teh butuh gunung ngaran Semar ai butuh keur naon kange naon sih dek dikulub meureun si curi sia sabenerna di negara kaula teh keur katarajang penyakit naon penyakit aid alatan pergaulan teteh bebas teuing gaul jeung meureun eta teh jorok ulah lalawora teteh nular penyakit gitu teh ulah di mana celena bos sagala rupa oge ajab di pangeran teteh lalawora teuing oh mere beja ieu dunya teh tere kiamat kawas nu geus nyaho we lain nyaho aing beja ti saha tinggali dina rukun iman pan urang teh kudu naon eling kanu poe akhir dunia ini panggung sandiwara setiap panggung pagi-pagi dirungkatkan iya dong ini dunia akan hancur tapi hancurnya dunia ini oleh tangan-tangan manusia tak gitu di negara kaula teh kaserang penyakit ceuk beja kumaha bisa penyakit leungit tapi kudu ngaruang jelema menang muncit ngaranna Semar uluh ayana cicing dan can Gusti boa-boa nyumput ka nyumput Pak paingan gegebegan tidak tadi ayana paingan sesebelakan balang siang ujang wayahna we Mar sing sabar ya cing tabah jang dagus nasib geus kieu mah ya ngedak gore kana uluna dek dibikeun lamun eta Semar dibeli ku kaula dibeli iya saha pi jelemaeunana nu rek ngajual jelema komo bari jeung dek dipaehan da ieu teh jelema pawongan oge rakyat denawa panuhune ulah ngaganggu kaula bisi aya mamala nu teu hade pokoknya lu jangan mengganggu gue kalau ganggu gue tahu rasa lu rasain tuh lain ulah kaganggu Abimanyu kaula dibeli moal bisa sanajan ditukeran ku naon bae oge dipenta komo eueuh syaratna nah korek teh kabina-bina teuing meuni kabina-bina teuing ih amit nyalain roti atunya da lain roti itu jelema wayahna rek dipenta daek teh daek lamun anjeun maksa aya mamala nu teu hade akibat kudu tanggung jawab ya
Moal pati-pati init lamun teu dibarengan kuda satanggung jawab jeung kawani. Kurang ajar. Denawa ulah. Nah anjeun bener dek maksa. Ieu, lamun maksa sok urang bito tamat jeung ngaran abdi maju. Sawios agantong, sawios agan, dapun anak ge aya keneh nun. Keun bae wajar gua ansur lebur papan kari tulis oge abdi maju pikeun melaan rakyatna. Tah. Dunungan nepi ka kitu. Boh ngabanguna, boh ituna, boh ieuna ti hot-hat pemerintahan urang. Kiraku rakyat teh kare-hare di dieu teh mongkeun kemanunggalan. Menunggal antara satria dan rakyat sehak dan sekewajiban, oke? Kumaha? Nyingkah maneh. Ngeganggu senjata bahkan nusuk ti koro aja. Apa kon wani marang aku abdi maju? Ora wani teh ningapaku lanang koe lanang. Sokinya pada lenang ieu lah. Dinu lega sia coba aya siapkeun pasukan. Mani koret di penca jelema hiji komo lamun kabeh goblok ce. Urang tengor gara si juri kita. Kasar gitu. Wah Semar, aya anak agan. Wajar abdi maju sangajan nepi ka pati oge melaan Wah Semar. Ulah agan. Cing ujang. Bantuan ka lain are. Tenang Pak. Satu acana Bapak ayeuna ditewak buta abdi heula leuwih ti heula. Tega laraja, tega pati, tega. Kijang tewak geus lain aing sieun. Tenang, Pak. Boa-boa aja, tenang. Doakeun abdinya, Pak. Ari kanyaan nama gede. Pak. Kecil segala. Sembahkeun abdi dama-damaeun abdi Pak urang tewak eta buta cip dulu ah lawan ku si aja iya mana Gusti tu diharap tewak abdi maju iya betul namamu Abimanyu salah iya pasrahkan yang namanya Semar mau bisa bener ya matimu sobat-sobat bener tegara tega pati tega ya si Abimanyu mawa dukun pajarkeun teh dewek dukun cenah ampun ya dukun aya dua Kasat itu juga dukun aya dua. kadewek nyebut dukun euy aling pot dan aling kae da seueur sing pilawaneun teh abdi ge bade majeng we nyika juri Permios los init bos bangsat mari no no kurang ajar sia doana we ti abdi nyika Permios los init ayo dek naos ya dek neungeul ngan kapanggih dek Leret sebentar, jangan lupa dong, jangan dibiarkan orang itu. Bagus. Meledok bangsat. Maju abi maju. Sobat kurang aja.